Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadayana tepang di sarang simpuring Abah Irwan. Alhamdulillah aya nama tos dugi di Kampung Naga, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan nanya kali Abah menesok suitnya nganggo payung panuju ngarui. Nah pada sadaya urang sami-sami sasarengan ieu kalasan aya ibu-ibu di Komplek Batu Raden di Palihan Ciwastra, Kota Bandung, Jawa Barat kene menuju Amengan Kapalihan di Tasikmalaya. Insya Allah baris mapai-mapai destinasi anu aya satanina ayeuna na medugi ka Kampung Naga di Bandung nganggo jalan via Garut kota. Mana ibu-ibu nak? Wilujeng enjing Bu. Aduh, kumaha Ramang? Alhamdulillah. Aduh, masih keneh kiat neraskeun tangga-tangga anu aya di Kampung Naga. Aduh, alhamdulillah. Ayo sadak ibu saya baraya Abah, Ibu Lia. Kumaha Ibu, rame pisan Bu? Rame, wah menyenangkan, resep pisan. Alhamdulillah, nyakal hujannya. Iya mau. Teu kenging hujanan Bu. Iya pun uwa ya. Sehat wa. Alhamdulillah. Aduh, kumaha masih keneh kiat? Mapai di Kampung Naga. Alhamdulillah. Kumaha kasana wa? Meskipun udah nin insyaallah. Insyaallah. Harus sehat. Kumaha kasana wa Kampung Naga waktu ayeuna? Subhanallah ya masih terpelihara dengan baik ya. Mudah-mudahan ya kalau kapayuna biasa dicarikan solusi untuk kehidupan mereka ya. Iya. Mana dari Kampung Naga merupakan hiji kampung adat anu biasa ngajaga atau tapi ngajagi mempertahankan tradisi warisan karuna. Nanti atasnya pangintan pembangunan, terus di pangintan dina angguan, dina bahasa kantenan, ditambah ogen nelangkung utami bahan contoh mah nyaeta ngajaga alam, kaseimbangan alam. Aya alam anu dirusak balik dimumule dipiara dengan ke alam terus tiasa maparin ka manfaatan. Sareng saya di Kampung Naga baris Majang ka Batu Mahpar anu aya di Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung. Pada tahun dugi ka Batu Mahpar di Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Karena nyakal, hujan. Dan terbiasa mapai ke Batu Mahpar kasusukan, tapi mudah-mudahan cuaca rada rine. Ya silakan langsung. Masih kene. Nah, ya Bu Haji anu tadi teu lungsur di Alim meni panjang gitu itu tanggana 400 ya. Kamu langkung kirang laku. Nah, 12 ya tadi diajak ku cucu. Ayeuna tos dugi ka Gunung Dingding Ari, baji anyakal hujannya bajinya. Aduh, biasa dugikan kesan pesana di perjalanan kumaha? Mangga ya kabaraya Abah ya. Alhamdulillah itu apa namanya? Senang ya, happy. Happy. Sareng Bu Hajina nuju apa? Ayeuna aya haneut ya
Sama Bu Haji. Tacan teh sanga dongeng di rumah panginten ya. Tacan dah kabut geningan. Janten dongeng nama. Teh nama Cara- Bunda we. Oh. Alhamdulillah.